Allah ditita mangmentakeun hampung sedangkan doa malaikat dijabah oleh Allah subhanahu. Mantak anak orang sing balisa maca, sing balisa maca Quran ya insyaallah ayo urang parahu maulah diomong bu paling ge nu teu bisa maca Quran ayo urang parahu mah paling ge 400 600 700 lah paling ge atuh kabehan tah mah. Ibu bapak boleh bangga anaknya pinter bahasa Inggris, anaknya pinter bahasa Jerman, anaknya pinter bahasa Belanda, silakan boleh bangga, silakan saja. Tapi ibu jeung bapak kudu ceurik kaluar cai mata getih lamun anakna teu bisa maca Quran. Boleh bangga anak pinter bahasa Inggris bu. Ari kitu lebah indung sakaratul maut diomongan Inggris ku anakna. Datang mobil BMW, bawa tas, orangnya berdasi, indungna keur sakarat. Oh my baby, my father, my mother, my munah, my saroh. Untung teu dicekek eta ku malaikat. Mantak anak orang sing balisa maca tuh kanu kibadul salam tuh ka Cisoka titipkeun ka dinya ku ibu jeung ku bapak supaya ketika orang para hadirin wal hadirat jaga di akhirat dipayun Allah subhanahu wa ta'ala orang tertanggung jawab aya geus ngelmuan anak mah. Tapi cek Habib Abdullah Al-Haddad dina kitab Nasaihud Diniyah mantena nyarios man farrata fi ta'dibi auladihi sehingga sing sajalma anu lalawora ngadidik anakna pala hadirin sadaya anakna sehingga teu bisa maca Quran, sehingga teu bisa salat, sehingga teu nyaho jampe wudu jeung sajabana ulah gagabah eta nu kitu engke ketika anak geus kolot ngalunjak ka indung bapa ulah nyalakeun sasaha fala yalumanna illa nafsahu ulah nyalakeun sasa eta mah lain salah ki Arya salah tangkurat itu terakhir benteng kekuatan Islam ialah masjid. Nah ialah masjid anu sakieu hebatna urang parahu alhamdulillah ngabangun sing rarame nu berjamaahna amin amin sing rarame sing daraek ngeusi masjidna insyaallah sebab masjid bakal jadi kapal. Siapa pilotnya? Imam. Saha pramugara jeung pramugarina. Nah eta jelema anu nyumbang ka eta masjid baik harta tenaga pikiran bakal jadi pramugara jeung pramugarina. Siapa penumpangnya? Jalma nu sok daek ngeusi masjid. Kumaha lamun urang parahu nyumbang teu daek ngeusi teu beuki kabawa moal ta eta ku masjid jaga kabawa nu eta ge sebab urang parahu keneh ngan lebah pintu neraka burulug digubrageun nu eta mah. Makana tita ku ibu tah saroge ibu nya salaki ibu bu komo tah waya subuh hudangkeun ku ibu hudangkeun hudang pak kudu nuhun mun dihudangkeun ku pamajikan berarti pamajikan ngajak ka surga. Ieu mah ho aing nyaho ji hudang mah henteu. Ku ibu tita euy masjid geus bag dewek kudu gablek pol kudu gablek pikir kudu gablek kais tereh mod udangkan ibu as-salatu khairum minan naum ulah make atuh as-salatu khairum minan naum. Udangkeun ku ibu bu ngahudangkeun salaki mah lalaunan lo sok digetak sebab saya tambah gede adat komo lamun salakina boga pencasilat bae temenang katoel jebat hebat silatna Cimande Cikalong Cigondewa tapi beak kabeh ku cilaka mah saha bisa nangkis cilaka jelema aki-aki hebat silatna di kamar mandi gua brug belabu cek incuna abah kunaon aing labuh pan abah pinter silat boga Cimande atuh aing teu katakis laleur mah ku aing mah beak eta ku cilaka mah kabeh ge mantak ilmu eueuh panutupna hudangkeun ku ibu pak usapan mah tarangna tiupan pak euy hudang isin masjid anyar
ngeunaheun gerak itu salat cai aya naon aya ayo masjid udang teu udang keneh bae irungna toelan nah pak heuy udang wah teu udang keneh bae dadana toelan pak heuy udang salakina ngoles udang mah henteu beteungna toelan pak heuy udang teu udang keneh bae bujalna toelan pak heuy udang tadakan hudang kana handapeun bujal udang tungtungna hudang duaan eta cek salakina mana udangna ieu udangna mana ieu bulu udang lebet amat bulu tungtungna kasapit udang eta Haji Nurjaya eueuh nah geus sing areusi ieu masjidna ya kurang parahu ya sing rarajin insya Allah pamudana pamudina ibu piwarang tah putra putri ibu ngan sing kade budak laletik jaga ulah sok titah lalagaan di masjid lamun di amanatan ku ibu ceng budak ka masjidnya ngan mi HP di masjid tong lalagaan ulah diantep ku kolot mun aya budak lalagaan di masjid ulah mohon maaf mantap kuring rada galak ke budak laletik mun lalagaan di masjid kitu kuleum hat nek salat nek lalagaan balik mun lalagaan mantak mun aya kula budak leutik mun aya kula ayo aja kula sok neuleuh kadang-kadang teh jadi imam kuring datang cek kula teh dehem imam ruku mah kieu bae kieu heuy atuh ruku kitu kan ku sieun mun kula kot kieu atuh awa teh ruku-ruku sia tah nah carek ku ibunya tong hari di masjid ibu-ibu ge hati-hati nya pame keur head tong cicing di masjid bu nya hei bu tak kadang-kadang di urang tak gitu tak awewe teh mun akad nikah di masjid kadang-kadang punten kuring pernah nyaksian awewe ka masjid keur akad nikah mun haladir atuh pun pada geus kitu beres tabu setengah hiji cek batuna urang salat dari mana ih aing mah keur emen lah baraha jam di masjid hati-hati bu mantak mun neuk akad nikah di masjid ieu di dieu di parahu ieu jaga budak satpaman ibu-ibu nu lalaki mah di masjid mah ibu-ibu stop ku satpam saya cek rombongan besan kami ibuna cek dong aing bibina nah aing olona aing uwana maaf bu masjid parahu geus sepakat nah lamun awewe nu keur head teu meunang nah ibu enak head apa suci nah periksa dulu nah sigana eta mah Haji Apandi daftar pangheulana jadi satpam doang eta jadi kudu satpaman lagi tah kudu nah geus jaga si ieu masjid ramekeun ku urang insyaallah guru urang cekap istirahatna aya Haji Badrus Salam qori heula nembe dangukeun guru urang sadaya sakitu anu kapihatur punten Mbah ieu mangaruntah bebah di poeun sepuh ieu mah Haji Apandi bebah teh manu miwarang saleresna paribados pada ngiringan hadir ka dieu atuh unggah laki Nurjaya wih main rebut bae dasar Jaya Amik bener sakitu anu